Perdebatan ulama baheula jeung perdebatan ulama ayeuna teh bedana luar biasa. Perdebatan ulama baheula teh menggunakan rahmat. Ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan ulama teh rahmat. Lain hiji dua tilu ulama baheula teh berdebat, berbeda pendapat, tetapi mengandung rahmat kasih sayang namun begitu luar biasa. Murid-muridna teh saling menerima, saling nyaah. Berbeda pendapat hal yang biasa, itu adalah suatu kasih sayang kepada umat-umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama ayeuna perdebatan teh aya unsur-unsur nu sejen. Umana Al-Umar Abdul Aziz mengatakan, wa inna hadhil ummah lam takhtalif fi rabbiha azza wa jalla wala fi nabiyyiha sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabiha wa inna makhtalafu fi dinari wa dirhami. Yen sanyanya na umat teh teu aya perbedaan dina masalah pangerana, urang teh kabeh teh sepakat bahwa pangeran urang teh Allah Subhanahu wa taala, wala fi nabiyyiha jeung urang teh sepakat bahwa nabi urang teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fi kitabiha jeung urang teh sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sebagai kitab urang kabehan jeung sebagai pedoman landasan hukum. Tetapi zaman ayeuna teh cek Umar bin Abdul Aziz, wa inna mahtalafu fi dinar wa dirhamin. Ulama-ulama ayeuna teh berbeda pendapatna teh saling menyerang, eta teh lain secara rahmat, melainkan aya unsur duit jeung duit jeung duit. Tujuanna hanya duit, nu lain. Deuleu baheula perbedaan ulama. Imam Hanafi jeung Imam Malik berbeda, Imam Malik jeung Imam Syafi'i berbeda, Imam Syafi'i jeung Imam Hambali berbeda. Kitu deui Al-Imam As-Suyuti jeung Imam As-Sakhawi berbeda, tapi teu aya nu saling gondok-gondokan. Italah ulama-ulama baheula berbeda jeung ulama kuari. Wa inna makhtalafu fi dinar wa dirhamin, tujuanna ngan ukur hayang ketenaran, ngan ukur hayang kumaha carana aing menangkeun kana duit jeung duit jeung duit.